Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kiliksa. Ayeuna teh teu karaos nicak bagian ka-48 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-48, ayeuna ngahanca bagian ka-48. Sa episode we biasa para wargi mung panjang ieu dongeng para mitranya rada panjang ieu dongeng karangan Kiliksa. Mugi-mugi mitra aya dina kawilujengan biasa cenah para mitra ngadangukeun ti episode awal dugi ka akhir. Atuh para mitra dina ieu dongeng kasangakeun oge ku Mang Jaya nyaeta dongeng-dongeng sanes. Margi upami di playlist na Mang Jaya Official parantos seueur para mitra di antawisna aya ieu naon teh lodaya ti Pakidulan. Lodaya ti Pakidulan para mitra anu kantos sohor ka Bogor ya. Mangga aya tamatan lodaya ti Pakidulan tamat para mitra dina dongeng na Mang Jaya di Mang Jaya Official. Atuh mangga ayeuna Mang Jaya neraskeun hanca dongeng neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-48 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-48. Mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pangbaberah mana. Para mitra kaum dangu, panon poe beuki nyerelek kaluhur, panasna beuki moreret. Nu digawe rayap di sawah nu ngarit pating celeuweung tetembangan. Nu keur nyamut ngaleu beluk kiara mider bari mecutan sapi. Kitu kaayaan di lembur Ciboros dina mangsa usum molah pakaya. Nu macul di sawah ledok, nu molah di Tegal, nu ngarit jeung ngored para mitra. Nah ngerod, ai ngerod mah kana ieu kana raksukan, kana baju para mitra di kerod. Ai ngored mah di kebon. Nu ngored harita teh para mitra sadaya. Nu ngored kebon mangrupa kagiatan nu matuh di Pilmuran. Kira-kira wanci asar nu digawe geus mimiti rabul ka lembur, balik nama henteu lengo. Aya nu nyangkeh daun sampeu keur parab domba, aya nu gencang suluh, aya nu ngajingjing teko kosong. Harita Haji Marnadi geus balik ti sawahna ngan henteu bareng jeung batur. Da sok sumpung simpang ka sawah sejen, ka kebon atawa ka balong nu aya di sisi lembur. Lempangna tenang mapai tamakan irigasi. Manggul pacul ngajingjing parang, calana komprang kalotor kutanu, nyaan milu digawe. Barang serog kapalabah nu hieum, kanu loba rungkun salak jeung tangkal jengkol teu kanyahoan ujug-ujug anu loncat inu balak, newak puduk Ki Haji, cewet ditampiling, bangkieung, cekok bujurna dijajeg, curalit kedebut. Kulitik kana gawir, blugrag-rag kana dasar lombang, ngagerung sakali. Aduh, les teu inget di bumi alam. Sirah badoboran ku getih lantaran ngabentur kana batu seukeut, leungeun misalah tuur bocok. Bareng jeung kajadian kitu, jalma hianat nu telenges teh luncat kanu balak. Pelecet lumpat las teu kanyahoan jigna. Kaayaan di dinya jempling teu jiga-jiga tas aya kajadian nu mata ketir. Jeung deui eta kajadian estu ngan sakilat pisan lumangsungna. Boa ukur sababaraha detik bakat ku gancang-gancangna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang. Kawas nu mileuleyankeun ka Haji Marnadi anu nyangkorah mani getih dina Badungbang. Wanci sariak layung tongeret reang di sarada patemalan jeung sora nu manuk nu recet. Di kulon hurung ngempur ku layung cahaya koneng umyang lir emas sinangling. Ngahibaran tatangkalan jeung dangdaunan atuh sakur nu kasorot marobah warna jadi koneng semu beureum pikalucueun. Tapi di sagedengeun ti eta aya kahariwang jeung kahoncewang nu nyelap dina kaasrian alam. Ari sabab muntas aya layung biasana sok poek mongkleng mata keung, lir ibarat hiji totonen tas bunga teh sok aya sedih. Harita nyisainah keur ngadaweung di tepas,
bari netep kembang di buruan anu ngempur katojo cahaya layung. Kuku pujeng bang bara geus langka, geus maruru pamonokanana da geus ngarti yen tereh peuting. Ae, kunaonnya bet gagabagan hate jeung deui. Duh, katorekan menipating jelengeng. Ceuk Nyi Sainah bari ngusap beungeut. Tuluy tangah netep lalangit ret ka kulon. Cahaya layung ngempur sanes lalangit-langit, lalangit malangit-langit pian. Ieu mah langit. Katara aya lalai nu pating kalayang tongeret reang ngajajabkeun sang surya nu ngubus kana panyumputanana. Keak-keak sada manuk gagak. Harita teh ditemalan ku manuk tubeu. Bet ngonang rasa keung jeung geuman terus ras kanu geus kaliwat bet daratang deui pikasieun. Rei bulu punuk Nyi Sainah muringkak jajantungna ngadak-ngadak ratung. Hatena pating sareblak tungtungna jung nangtung bus katepas panto dipeuneut. Leos ka tengah imah ret ka kenca ret ka katuhu ngilikan jandela bisi ayeuna can dipeuneukeun. Geus kitu top kana lampu duduk sut disundut brai caang ku lampu. Tekung silila dur-dur sada bedug magrib disusul ku sora nu adan. Sorana melas-melis asa nyerep kana ati sanubari. Puguh Nyi Sainah beuki keung batan indit kacai pikeun abdas kalah ngajentul dina kursi tengah bari ngalamun. Kamana ri Kang Haji? Namanya getol-getol teuing nya. Kitu nyaritana. Nyi Sainah bari jeung teu geunah rasa. Tagiwur henteu puguh pipikiran komo ngadenge sora bueuk jeung korea. Hatena beuki keung kulantaran teu geunah rasa. Cul imah mah ditinggalkeun gedig indit ngajugjug ka imah indungna. Rek bebeja yen salakina teu aya balik. Samemeh repoe kiduleun lembur aya nu leumpang duaan beuki lila beuki deukeut. Serog katamakan irigasi laleumpang semurusuh sabab sieun poekeun bisi teu kaburu manggih salat magrib. Eta jalma jajaka hiji wanoja hiji. Pakean mahiwal beda ti batur teu umum jeung urang Ciboros. Lalaki make calana pangsi kampret hideung make iket nyoren bedog. Mawa buntelan leutik ari nu awewe make calana panjang hileung. Tapi dirangkep ku samping kebat, kaluhurna make kabaya dirangkep ku kaos kurung hideung. Lemur naon nya Kangnya? Ceuk nu awewe bari luak lieu. Manehna can apaleun ka tempat eta da karek nyaho harita. Teu terang akang ge urang tanyakeun wengke ka urang lemur sabab geus burit je. Urang kudu nyimpang heula ngadon salat magrib. Malah mun perlu mah urang reureuh sapeuting di dieu. Hariwang lah. Barina oge naon teh? Nya bisa ngobrol atuh ngawadul jeung urang dieu susuganan meunang laratan. Tema jajaka Daryanaker. Dua nana tuluy lempang menirusuh. Dahayang buru-buru anyog, barang anyog kanu hieum ujug-ujug tarleng anu meuntas jalan. Bijil tinu bala cileng kana gawir kadenge ngagedebut kawas nu meubeutkeun maneh bakat ku sieun. Reg eta dua ononoman teh nu ngarandeg ngareret kana gawir da panasaran. Nah naon anu bieu teh careuh atawa meong. Ali breh teh nenjo careuh. Teu nenjo careuh teu aya congkok nu aya jalma ngabugigag baloboran getih ngalemereh ngalempreh teu usik-usik. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Robi. Kunaon ieu teh nya nyai nya? Heuleuh. Nu ragrag meureun Kang urang tulungan. Ceuk nu awewe bari mencerong kanu ngagoler. Nu tayalian iwati Haji Marnadi anu dijailan ku jalma nu telenges. Kekelanan ulah gagabah. Bisi urang katudingan. Keur urang pariksa heula nah maot atawa teu henteu eling. Ieu cekelan buntelna nyai. Tema jajaka terus mikeun buntelan ka Nyi Mojang. Teu anta parah deui para mitra jeleng si jajaka luncat ka handap. Bangun hampang lir kalakai clek nincak batu leutik tapi aneh. Si batu teu obah-obah acan kawas katinggang ku barang hampang. Si jajaka ngadeuketan ka Haji Marnadi gap ngarampadadana. Aya keneh keketegan gap kana pigeulang leungeun sidik aya keneh tana kahirupan. Nyai, hirup keneh kumaha ye? Tulungan heula tukang bilih jiwana teu kapulu. Tapi urang teu bisa gagabah ieu jalma bisi jalma jahat nu dibinasa ku urang lemur. Tapi memang nu cilaka mah kudu ditulungan ketang. Kudu waspada. Da ayeuna jung nyai ka lemur heula. Bejaan para pangurus ieu jalma ditungguan ku akang. Mangga Kang tapi kabujeng mun salat teh lah kitu. Jung sabisa-bisa lah. Akang rek maksakeun salat di dieu we da cai mah ayo aya tempatna tuh. Mangga tuh. Nyi Mojang teu talangke telenyeng lumpat. Ngajugjug ka lemur anu ngan saeutik deui.
Kari saeutik deui angangna ukur kahalangan ku pudunan jeung ku kebon awi. Ari jajaka abdas heula geus kitu mah neangan tempat nu sakira dianggap suci. Kabeneran aya batu lempar prak ngalakonan salat di dinya. Pangna teu init kalemur nu cilaka bisi teu katurungan jiwana datang tu diantep lila-lila mah bakal beakeun getih. Kacaturkeun Nyi Mojang teu kungsi lila geus tepi kalemur para mitra. Ret kabalong breh aya pancuran sarta aya tempat salat sisi balong. Nyi Mojang nyimpang heula gesat-gesut abdas prak ngalakonan salat magrib. Geus kitu telenyeng muru kalemur gok jeung hiji lalaki. "Mang, punten bade tumaros di mana bumina tua kampung?" ceuk Nyi Mojang bari neuteuk. Ari nu ditanya rada kaleket batan ngajawab kalah kamencerong. Da eta teu wawuh jeung asa-asa anyar pinanggih, tapi lila-lila mah pok ngomong. "Palikulon tuh bumi tua kampung mah nanging da nuju teu aya ka kota." "Aduh hanya dupi pangurus nu sanes aya Kang." "Oh nya aya tah bumina Pak Ulis teh saketa." Eta lalaki nunjuk ka bumi juru tulis direret ku eta Mojang. "Nuhun atuh Mang." Teu micen waktu Nyi Mojang ngajugjug ka eta imah. Barang geus tepi tuluy uluk salam, kolotrak aya nu ngalaan tulak, berai panto muka. "Wah, bade ka saha Nyai?" Horeng Pak Ulis. "Ku anjeun anu muka panto teh bieu keur ngahulang mikiran pamenta Nyi Saina." "Bade ngadeusan ka Bapa aya peryogi." Mangga kalebet." Bus Nyi Mojang katepas gek diuk dina kursi, ari Ki Ulis mindahkeun lampu tempel, ngarah harita teh ditepas rada caang, geus kitu gek diuk nyang hareupan seman. Barang geus nyang hareupan tamu, Pak Ulis tuluy nyarita. "Ruas Bapa teh waya kieu kasumpingan ku tatamu anyar pinanggih. Hidup teh saha jenengan teh di mana lemur matuh banjar karang pamidangan? Sareng naon nu dimaksad ieu teh?" Ki Ulis langsung tumanya. Lantaran hayang geura nyaho kana maksud eta Mojang. "Wasta abdi mah pun saerah kawi ti lemur Cisuru." Kitu ceuk eta Mojang. Horeng Nyi Saerah incu aki suratea. Ari Ki Ulis kerung panon melong ka Nyi Saerah. "Lajeng kumaha Nyai?" "Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan gasik ditampi enggal dipariksa. Kieu saleresna mah Bapa abdi teh menakan jalmi nu cilaka di sisi irigasi, nyang korah dina balungbang, mandi getih mata kuatir. Ayeuna ditungguan ku pun lanceuk da melang bilih teu kapulu. Margi tatuna bangun anu parna tah kitu. Ku kituna kitu murgi kersa geuningan. Mugi kersa nguni angaan we ka ditu. Hawatos kanu cilaka. Tah kitu Bapa." "Oh, kitu dupi tuang raka saha jenenganana?" Juru tulis rada ngajenghok ngadenge beja kitu. "Kang Anggara." "Mangga Nyai keun urang tempo ku Bapa. Tapi kelanan antusan bade dangdan heula bapana." Juru tulis teu talangke. Bebeja ka pamajikanana bari dangdan, sarung dilaan diganti ku pantalon, teu poho nyoren bedog kop kana batre, jut turun bari nyarita. "Ayu Nyai urang buru-buru tempo." "Mangga Bapa." Braduana namian. Ngajugjug ka tempat kacilakaan, bari leumpang. Ki Ulis gura-gero ka tatangana nu kaliwatan, tarojol aya nu turun ti imah. Tuluy nuturkeun ka Ki Ulis bari nanyakeun, ku Ki Ulis can dijawab nu bener engke we di ditu cenah. Akhirna barbijil ti lemur teh leumpang jadi limaan. Terus mancat kana tetecean gok kana tamakan irigasi. Maju ngidul batre pating parasat bangkong kangkengkong jangkrik jeung gaang reang patemalan. Langit rada angkeb nu tadina lenglang teh lalaunan jadi menung, utama nama belah kidul jeung wetan. Atuh taya bentang nu temong jeung peuting babari poe. "Palih mana Nyai?" ceuk Ki Ulis. "Sakedik deui caket rungkun salak Pak." Tema Nyi Saerah. Nu tiluan beuki panasaran tapi taya nu nanyakeun deui, jongjon leumpang nuturkeun juru tulis. Akhirna gok kanu dituju ka sampak teh Anggara keur nyekelan Haji Marnadi. Nutupan tatu dina sirah sangkan teu loba teuing kaluar getih. Barasat batre Ki Ulis breh katenjo jelas pisan. Haji Marnadi mandi getih. Di sang hareupan ku Anggara, kebeg sarerea ngarenjag reuwas, Poki Ulis nyarita. "Masya Allah, geuning ieu mah Haji Marnadi, be. Nasaha nu telengesnya atawa labuh kitu?" Punten Bapak enggal bantuan urang angkat hawatos," ceuk Anggara bangun teu sabar. Utamana mah watir kanu cilaka bisi loba teuing bijil getih. Juru tulis jeung baturna tuturubun turun. Nyi Saerah nyekel batre nyaangan anu nulungan Haji Marnadi.
Gak pada ngarampak karasa keneh ayat tanda-tanda kahirupan ngan teu eling-eling Ki Haji teh. Waduh kumaha atuh teh nya? Juru tulis bangun gugup bingung teu nyaho kana naon-naon nu kudu dipilampah. Engal urang canak we ka lembur. Di dieu mah sesah ngubaranana. Sok urang garotong ku sararea. Ceuk Anggara terus manehna memener awak Haji Marnadi. Gap nu sejen milu nyekelan terus nama ditaekeun tina dasar balungbang. Bari jeung hese beleke teu burung hanyat. Memeh digotong ka lembur digolerkeun heula dina tamakan irigasi. Anggara usul sang kanu cilaka digotong digareyot ku sarung. Rancatan mah bisa ngadak-ngadak ngala da loba nu mawa bedog. Usul Anggara ditarima ku sararea salah saurang balad Ki Ulis rela ngorbankeun sarungna pikeun ngageyot nu cilaka. Nu sejen rurusuhan warek awi keur rancatan. Tekung silila Haji Marnadi geus digotong dibawa ka lembur. Bral sararea nuturkeun ka asup Nyi Sairah jeung Anggara. Ari Ki Ulis can tumanya ka Anggara lantaran hatena kaweur melang ka Haji Marnadi, bisi Haji Marnadi teu katulungan. Akhirna para mitra sadaya anyog kaburuan imah Haji Marnadi. Juru tulis mancat kana golodog ka ketrok kana panto bari uruk salam. Ari nu ngagotong ngadagoan diburuan, panon mencerong kana lawang, tapi taya nu muka jeung deui teu aya nu nemalan. Ai kamana Nyi Sainah teh nya? Ceuk Ki Ulis bangun reuwas sok sieun aya nu tumiba ka pamajikan Haji Marnadi. Sababaraha kali uruk salam tetep teu aya nu nemalan. Tungtungna Ki Ulis bingung ret kudu ngagotong ret ka Anggara jeung Nyi Sairah. Kamana nu kagungan bumi teh, Pak? Ceuk Anggara bari mencerong. Nu matak Bapak ge teu nyaho ieu teh. Kamana atuh nya? Cing tatanyakeun ka tatanggan anu deukeut, Tom. Ki Ulis senitah Utom anu olohok bari nyekel batre. Leos Utom ini tekung silila kadenge nyalukan tatanganna Nyi Sainah. Tapi teu aya nu nyahoeun ngan aya nu meresaran sangkan diteang ka imah indungna. Utom teu ludeungeun sieun wawasana teh atuh balik deui nyampeurkeun ka juru tulis. "Oh, Bapak Ulis, ka imah indungna meureun," ceuk Utom teu reugeus. "Nah, lain diteang atuh sakalian, karunya kanu ngagotong. Tuh ani sorangan polis keung." "Porangan sia Utom. Tapi jig baturan ku ujang." Ki Ulis ngareret ka Anggara, "Mangga, Pak." Bral Utom jeung Anggara init rusuh muru ka imah Mas Sarni. Leumpang gancang dijajabkeun ku sora gaang dipiri ku sora jangkrik, dialokan ku sora lonok nu akhirna jog anyog kanu dijugjug. Kasampak teh aya nu keur gunem catur ditepas nyang hareupan cempor nu seunina kakalicesan. Utom ngaraneg janemongan, can uluk salam kalah nyalingker ka pipir tepas. Atuh Anggara nurutan komo da manehna rumah sasemah teu wani nyanyahoanan. Utom jeung Anggara nangtung di pipir imah, reungit jeung rametuk anu napuk teu dirasa, ceuli teu sirikna rancung lantaran Nyi Sainah keur cacarita harita teh. "Kumari geus kieu, Mak, kuring keueung ngan sorangan. Kamana tukang haji teh nya?" ceuk Nyi Sainah. Teuing nyaritakeun naon mimitina mah datang tu geus ditetadi ngobrolna teh. "Ayeuna mah kieu Nyai, sakur nu geus kajadian sang hareupan kalayan sadar. Ulah rek gugup, ulah rek keueung. Pokona mah ieu kabeh pijalanan hidup nu bakal nganteur kana kasugihan, mawa kana kabagjaan. Cenah eta haji leungit, teu kudu dipikirankeun bae da moal burung aya gantina. Nu penting mah urusan jeung Ki Ulis. Uruskeun, bereskeun buru-buru, bisi elat manten. Ngan mun aya naon-naon tepungan Mang Dampa, tak kitu we nya." Ceuk Mas Sarni nyarita bangun anu sumanget naker. "Nya rek kitu atuh ayeuna mah tapi kamana kira-kirana Kang Haji teh nya?" "Nah nanyakeun wae Haji. Keun bae teu kudu dipikiran, jeung ayeuna mah geura balik. Wayahna keueung meusan mah da moal aya naon-naon. Juga tuh mah amit mah nya rek balik. Nya jika itu buru-buru ka imah, ulah luas leos wayah kieu. Malang ku barang bisi ngainu maling." Nyi Sainah nangtung kop kana bungkusan. Teuing naon eusina mah jut turun barasat batre disorotkeun tuluy leumpang rurusuhan. Muru ka imahna. Ari Mas Sarni pindah ka tengah imah geus kitu nulakan panto jeung janela bisi aya nu kurang pan. Para mitra kaum dangu, harita Utom jeung Anggara ngaharuleng jiga nu bingung. Komo Utom manehna kerung sabab omongan Nyi Sainah jeung Mas Sarni bet matak curiga.
Tapi teu wani lila di dinya tuluy Noel ka Anggara bari ngaharewos. Jang, ieu urang balik deui. Geus init nyisainahan oge. Oh eta istri nu dipilarian teh? Nya, pamajikan Pak Haji nu kadua. Hehe, ngora kenehnya. Lain ngora deui pentil eta mah. Meujeunna jadi anak lain keur pamajikan. Ceuk Anggara tanes. Init. Braduanana laleumpang nuturkeun Nyi Sainah nu geus jauh. Tapi sorot batre sakapeungkat ciri babarasatan. Ari Utom jeung Anggara teu loba carita nu penting mah Nyi Sainah buru-buru balik. Tati najan bari jeung kitu hate Anggara pinuh ku pertanyaan, betimbul rasa curiga. Boa-boa nu cilaka teh teu samanea. Da geuning bet aya nu nyarita kitu, obrolan Masarni jeung Nyi Sainah jelas nyurigakeun. Anggara ngupat jroning hate. Aneh. Nah, pamajikan nepi ka tega kitu ka salaki jeung deui. Didenge-denge ku aing mah jiga nu mata hartaeun. Wah, boa-boa ye. Kitu nu tumuwuh dina hate Anggara geus teg curiga ka Nyi Sainah. Kulantaran panasaran teh, pok Anggara nanya ka Utom, "Kang ari Mang Dampa teh saha?" "Itu jelema panganggur uruntuk begal purah ngalamun. Mun teu salah mah minang idak lihara di Imah Masarni. Malah pamajikanna ge sok aya di dinya," temal Utom sabalakana. "Saha Masarni teh?" Anggara nanya deui. "Nya nu tadi, indung Nyi Sainah teh alias Mitoha Pak Haji." "Oh, gitu. Naon hubunganana jeung Pak Ulis? Jeung di saha nu dimaksud ki Ulis teh?" "Ih, hubunganna mah teu nyaho Akang ge. Tapi ai jalmana mah apaan nu bareng jeung Akang teh Pak Ulis?" "Oh, eta. Nah, hajang meuni talete teuing." "Ah, teu naon Kang. Hayang terang we atuh," ceuk Anggara ngan semet dinya ngobrolna. Teu kapapanjangan ngan ku Anggara geus kasawang tantu Utom teh. Teu boga pirasat naon-naon sarta teu curiga naon-naon. Ari Anggara teuing kumaha pangrasana bet seukeut, ujug-ujug meunang pirasat goreng. Cog anyog ka pakarangan Imah Ki Haji kasampak teh Nyi Sainah menih. Harita teh para mitra sadaya rawah riwih ceurik. Reuwas nenyo salakina digotong. Ku Ki Ulis can waka diterangkeun nu sajelasna, karek dibejakeun cilaka sarta perlu buru-buru diubaran. "Buru-buru buka pantau karunya ka Ki Haji Nyai," ceuk Ki Ulis bari mencerong ka Nyi Sainah. "Tobat teuing, paingan atuh paingan, wanci asar tacan datang. Wanci magrib teu balik-balik da geuning pada ngagorotong. Karunya teuing Kang Haji, kunaon atuh Kang Haji?" ceuk Nyi Sainah tuluy mukakeun panto. Bari radah rampang reumpeng berai panto muka. Nu ngagotong Ki Haji teu talangke blus asup. Labas ka tengah imah, Ki Haji digolerkeun kalayan ati-ati, sarungna dilaan, rancatan dikaluarkeun. Nenyo kaayaan Ki Haji nu baloboran ku getih. Nyi Sainah ngoceak ngarontok ka salakina bari ceurik. Gancang ditahan ku Ki Ulis bari pok nyarita leuleuy. "Sing sabar Nyai, sing sabar, ulah rantak rontok itu. Atuh tamah nyerieun meureun, geun urang ubaran heula sugan bisa keneh katulungan. Jung saegikeun cai haneut anggur mah, getihna urang kumaha." "Duh, Mang Ulis, nah geuning bet dikieu-kieu Kang Haji teh. Sanu telengesna atuh. Sanu kurang ajarna harianeunnya. Teu boga pisan ras-rasan. Teung teuingeun, ceuk Nyi Sainah para mitra. Bari harita teh nyusutan si panonuju. Nyaan reuwas ari nenyo kitu mah. Nya puguh we nu di dinya cuma 5, watir ka Nyi Sainah jeung watir ka Haji Marnadi. Tapi ukur mi kawatir teu cukup para wargi, da kudu ikhtiar metakeun akal tareka. Sangka nu cilaka buru-buru ditulungan. Kulantaran Nyi Sainah kalah kangihat ceurik nya saurang hideng ka pawon. Nya yagikeun cai haneut keur ngumah getih. Kaparengan aya keneh dina seeng urut sangu, gancang dibawa ka tengah imah, song ka Ki Ulis. "Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga aya keneh milik. Sing katulungan." Kitu ceuk Ki Ulis tuluy ngumah getih kalayan ati-ati. Dibantuan ku Anggara jeung Utom, ari Nyi Sairah cicing bae diukna ge misah, tapi najan kitu tenget ngabandungan bisi aya itu ieu nu perlu dibebener, da manehna ge kungsi di papatahan ku Aki Sura ngeunaan tata cara nulungan nu tatuparna. Akhirna getih rada bersih bari kari nu bijil tina tatu. Masih keneh ngalai utamana tatu dina sirah jeung tuur, dan nu sejen mah ukur babak jeung baren. Satea can dibengker saya nama dilanongan heula Pak Ulis, ceuk Anggara. "Kunaon ubarna Jang?" juru tulis bingung ke antosan sekedap. "Urang milarian manawian aya di buruan."
Punten abut baterai. Cek Anggara song baterai dibikeun. Cut Anggara turun kaburuan neangan dang dauna nu bisa dipake ubar. Tapi tetela hese nu dibutuhkeun teh teu aya ukur meunang sarupa. Pucuk sampe 7 taruk dicampur ku getah Cau Amon. Geus kitu buru-buru ungah deui ka imah. Berak deku deket Ki Haji, pucuk sampe digayem geus lemut diburakeun kana tatu. Geus kitu kakara dibengker, ret bari ati-ati, set saheulaanan magetih teh saat, tapi lila-lila merebei beureum. Tapi sakitu mah teu matak hariwang teuing, teu ngagewor cara tadi, ari nu dina tuur mah teu patiparna, dibengker kula make saat getihna, tapi najan kitu Ki Haji can eling-eling. Mang Ulis, nah kuring mareuwas ka bina-binana kunaon atuh Kang Haji teh? Nu sanyana naragrag atawa anu ngaroga hala. Cing kuring bejaan atuh Mang. Ceuk Nyi Sainah bari cari dak-dak mencerong kaki Ulis. Tuluy juru tulis neuteup beungeut salakina anu memang sepa jiga mayi. Ditanya kitu ku Nyi Sainah atuh Ki Ulis tuluy nyarita. Puguh Mang teh nyaho mimitina ieu teh da nyosot teh aya nu ngabejaan. Tah si Nyai nu ngabejaan teh tuluy diburu ka ditu. Kasampak aya jang eta tah nu ngagugulung, duka kumaha mimitina da. Nya urang mah tanya we nu bener anu mau bejana. Ceuk Ulis ngareret ka Nyi Sairah tuluy ka Anggara. Nyapek atuh tanya ku ka Mang Ulis. Kurang tanya ujang. Ieu Mang teh ngawakilan bojona Ki Haji jeung ongkoh Mang teh salaku pangurus lembur rek nanya ka hidep ngeunaan anu silaka. Kumaha ieu teh mimitina? Naon sababna Ki Haji bet jadi kieu? Nah ragrag atawa aya nu ngaroga hala? Jeung di kumaha mimitina pangna kanyahoan ku hidep? Ki Ulis mencerong ka Anggara. Kieu Pak Ulis, kitu deui kasadayana nu aya di dieu. Abdi sareng pun Adi nuju di setengahing perjalanan bade ngabujeng ka ieu lembur. Kerusu-rusu kitu aya nu ngajorelat megatan jalan duka careuh duka meong. Luncatna teh kagigir. Ari direret aya nu ngagoler manigeti. Atuh gancang ku abdi teh disampeurkeun horeng teh nu cilaka. Lajeng dipariksa. Tetela aya keneh tanda-tanda kahirupan. Tuluina abdi teh ngutus pun Adi supados ngabartosan ka dieu. Tah kitu Pak, ceuk Anggara Daryana keur nyarita saujratna. Jadi hidup teh nu disebat Anggara teh ya. Muhun abdi mah pun Anggara ai pun Adi wastina Sairah atanapi erah kawit ti Cisurup Anggara ngajentrekeun deui. Jadi hidup teh menakan geus kieu nya. Muhun menak teh parantos teh eling-eling da. Teu terang mimitina eta mah nyangakeun we kasadayana. Abdi mung tiasa sakitu nu mulungan anu cilaka teh. Buntu ieu. Kumaha atuh da asa teu percaya ari ti guling mah. Sabab jalan gede jeung teu pati hina deui. Lah Ki Haji teh mun teh mah ujug-ujug ti guling da moal ruksak deui. Da Ki Haji teh geus kolot tur boga luang. Sigana imah aya nu ngagulingkeun tapi sahanya juru tulis terang-terangan ngebrehkeun kacurigaanana. Teu percaya mun Ki Haji dibejakeun ti guling. Asa teu kaharti ku akal, teu kahontal ku pikir cenah. Atuh nu sejen ge sapikiran jeung Ki Ulis pada-pada nganyakeun kitu pisan cenah asa mustahil mun ujug-ujug ragrag. Tapi timbul kasulitan saha kira-kira nu jail kaniaya teh hese maluruh. Ari Anggara jeung Nyi Sairah jelas reuwas ngadenge kitu sabab ku jalan kitu teh para mitra manehna langsung sacara teu langsung dituding. Tetep tegenah hate dabungan Ki Ulis langsung nyarita kitu pok Anggara nyarita. Laras pisan Pak Ulis abdi teh gaduh sangkian kitu. Asa mustahil upami ieu jalmi ujug-ujug ti guling. Tangtos aya nu hianat, aya nu hina, aya nu binasa hartosna mah. Ngajailan ka ieu jalmi. Nanging mugi sing atos-atos we dina maluruhna nu jahat teh ulah dugikeun ka lepat sangki. Nyatang tujang da mangge moal gagabah atuh. Moal sagawayah tudang tuding. Dan nuduh teh kanu teu boga dosa mah doraka deui. Tapi dina urusan ieu najan emang teu nuding jeung teu ngaberatkeun ka hidep oge. Tapi kulantaran hidep nu pangheulana nangenan nya wayahna, hidep ulah waka ninggalkeun ieu lembur mun urusan cacan beres. Anggara ngahulang ret ka Nyi Sairah nu direret ukur ngarahu. Teu bisa nyarita atuh asa aya angin keur Nyi Sainah sakilat aya akal dina hate pikeun nutupan kacurigaan batur ka manehna. Pok nyarita tanes naker mung hanya kal waktosna ka bujeng sehe. Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, rupina dugi ka dieu bae heula dongeng.
Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga atuh para mitra wilujeng kantun bae kasadayana permios.